Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajeng kendai kana anu selanjutna nyaeta bagian wayahrumu bil haidi wan nifasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu jeung haram bil haidi kusabab haid wan nifasi jeung kusabab nifas naon samaniatu asya'a 8 pirang-pirang perkara. As-sholatu tegasna kahijina nyaeta salat, haram salat, wasaumu jeung kaduana haram puasa. Yahrumu haram alal haidi ka awewe anu keur haid naon as-sholatu salat, wa kadza jeung nyakitu deui as-sujudu haram sujud dijikeun sujudu tilawati haram sujud karena bacaan sujud tilawah, wa syukru jeung sujud syukur liqaulihi karena dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida aqbala di mana-mana madep atau datang naon al haidatu haid padai maka kudu ninggalkeun anjeun as-sholata kana salat, al hadis wal ijma'u jeung ari ijma'na para ulama munakidun eta ngabundelkeun ala tahrimi kana haramna, wala taqdiha jeung teu ngodoan itu awewe aidon teu ngodoan itu awewe kana salat aidon beurina deui. 5 ruwiya karena perkara ruwiya anu diriwayatkeun itu emma an Aisyah ti Siti Aisyah radhiyallahu anha ti Siti Aisyah qalat ngadawuh Siti Aisyah kunna bukti kaula nahidu eta haid kaula ingda Rasulillahi caket Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summanat huru tuluy susuci kaula panu umaru maka diparentah kaula biqada is-shaumi kana ngodoan puasa, wala nu'maru jeung teu diparentah kaula biqada is-sholati kana ngodoan salat, wa kama yahrumu jeung sapertieun haram alal haidi ka jalma ka awewe anu keur haid as-sholatu naon as-sholatu salat yahrumu haram alaiha kana itu haid naon as-saumu puasa. 5 pumi hadal hadisi tina ieu hadis karena kapahamna tina ieu hadis wal ijma'u jeung ari ijma'na para ulama mun akidun eta ngabundel ala tahrimi saumi kana haramna puasa, walakin takdi jeung tatapina ngodoan saha al haidu jalma anu keur haid as-sauma kana puasa li hadis Aisyah karena hadis ti Siti Aisyah radhiyallahu anha qala ngadawuh musannif wa qiraatul qur'ani jeung haram maca Quran wa masul mushafu jeung nyabak mushaf wa hamluhu jeung mawa Al-Qur'an wa tujja jeung dijieun hujjah lil qiraati ka haram kana haramna maca Quran biqaulihi kalawan dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra'u henteu meunang maca saha al junubu jalma anu keur junub walal haidu jeung teu meunang maca ka jalma anu keur haid syai'an kana hiji perkara minal qur'ani anu tetep tina Al-Qur'an. Rawang ngariwayatkeun hukana hadis Abu Daud Imam Abu Daud wa Tirmidzi jeung Imam Tirmidzi lakinnahu tatapina ya hadis dhaifun eta nu lemah. Qala ngadawuh Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzabi dina syarah kitab Al-Muhadzab wa tujja jeung dijieun hujjah lamsal mushafi kana nyabakna Al-Qur'an naon biqouli ta'ala dawuhan Allah ta'ala la yamassuhu teu meunang nyabak hu kana Al-Qur'an ilal mutahharuna
naon ilal mutahharuna kajaba anu suci kabeh wali qaulihi jeung karana dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamasun teu meunang nyabak Al-Qur'ana kana Al-Qur'an illa tahirun kecuali jalma anu suci. Rawang riwayatkeun hukana hadis saha ad-Daruqutni Imam Daruqutni. Namanya teh fa'il lah kalewat. La yamasun teu meunang nyabak Al-Qur'ana kana Al-Qur'an saha illa tahirun kajaba jalma anu suci. Rawang riwayatkeun hukana hadis saha ad-Daruqutni Imam Daruqutni. An Ibnu Abbas katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ti Ibnu jeung Abbas. Wa idza haruma jeung di mana-mana haram naon masuhu nyabakna Al-Qur'an fahamluhu maka ari mawana Qur'an aula eta leuwih utama ila ayyakuna kecuali yen bukti itu Qur'an fi amtiatin eta dina banda walam yaksid jeung teu ngamaksud eta jalma hamlahu kana mawa Qur'an bihususihi kalawan khusus mawa Qur'an. Fa in farodo maka lamun ngarepkeun jalma annahu saestuna itu jalma al maksudu eta ngamaksud mawa Qur'an haruma maka haram itu maksud jajama mastikeun bihi kana kaul saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i. Qala ngadawu musannif wa dukhulul masjidi jeung haram asup ka masjid jalma anu keur haid jeung nifas haram asup ka masjid. Duhuluha tegasna asupna itu haid al masjida ka masjid in hasola lamun hasil ma'ahu sarata itu haid naon julusun diuk au lubsun atawa cicing walau ko imatan jeung sanajan ayana cicing eta bari nangtung sanajan cicingna bari nangtung au taroddadat atawa bulak-balik itu si haid haruma maka haram alaiha ka itu haid naon zalika itu duhuluha li anal junuba lantaran saestuna anu keur junub yahrumu eta haram alaiha ka itu junub naon zalika itu duhul wala syakka jeung taya mangmang deui naon anna hadasaha saestuna hadasna awewe asyaddu eta leuwih banget minal jinabati ketimbang tibatan junub. Wa indah holat jeung lamun asup itu mar'ah marotan barina ngaliwat fasohihu maka ari kaul anu sahih al jawaju eta ngamenangkeun ngaliwat kal junubi saperti jalma anu junub. Wa mahallul khilafi jeung ari tempatna parabutan idza amanat di mana-mana salamat itu mar'ah talwisal masjidi kana ngotoran masjid bi antala jamat kalawan nyocokan itu mar'ah wastas farot jeung nalian itu mar'ah. Fa in khofat maka lamun sieun itu mar'ah atalwisa kana ngotoran kana masjid haruma maka haram duhul bila hilapin kalawan taya ihtilaf. Qala parantos ngadawu sa Rafi'i Imam Rafi'i wa ghairuhu jeung lianti Imam Rafi'i walaisa jeung teu aya naon hadza ieu haram min hasiyatil haidit eta tina katentuan kana haid balman balik ta ka jalma bihi eta tetep ka itu man salisul bauli ari jalma beser au bihi atawa ka jalma jarohatun nu boga tato nadohatun anu ngucur nya tato anu ngucur wa yahsya jeung sieun itu jalma min mururihi tina ngaliwatna jalma atalwisa kana ngotoran masjid laisan teu naon-naon lahu ka itu jalma al aburu ngaliwat tina panto kana panto deui walau kana jeung lamun bukti naon na'lud dahili sendalna jalma anu asup mutanajjisan eta mutanajjis wa yatanajasu jeung kanajisan tina itu na'lu
wa yatanajjasu jeung kanajisan minhu tina itu na'lu naon al masjidu masjid li rotubatin najasati karena baseuhna tina itu najis fal yudlikuhu maka kudu ngosor-ngosor ngosod dikokosod maka kudu ngosod-ngosod itu dahil hu kana na'lu summal yadhul tuluy asub itu dapil wa hadzadalku jeung ari ieu ngosod-ngosod wajibun eta nu wajib yahrumu haram naon tarkuhu ninggalkeunana itu dalku qala ngadawu musannif wa tawafa jeung haram tawaf liqaulihi karena dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah ka Siti Aisyah radhiyallahu anha ti Siti Aisyah wa qad hadot jeung nyata haid itu Siti Aisyah fil haji dina waktu haji ibali kudu migawe anjeun ma kana perkara yafalu anu migawe kana itu ma saha al haju jalma anu haji anu munggah haji goiro anla kana lianti goiro anla natufi kana lianti yen ulah tawaf anjeun bil baiti di Baitullah hatta tathuri sehingga susuci heula anjeun rawa ngariwayatkeun hukana hadis saha Syaikhoni Imam Bukhari Muslim wal lafzu jeung ari lapadna hadis lil Bukhari eta tetep ka Imam Bukhari wa qadit tapaqqa jeung nyata teman naon teh ittafaq mupakat meneman mupakat al a'immata pirang-pirang imam al arba'atu anu opat alaman aiha kana nyegahna itu mar'ah minhu tina tawaf li hadzal hadisi karena ya hadis wa natabarra'u jeung karena Allah kaula bi ziyadati mahalliha kana nambahan tempat mar'ah al hajja kana munggah haji wa anal haido jeung saestuna awewe anu keur haid idza khalafat eta di mana-mana nyulayan itu haid tawafa kana tawaf ar-rukni kana tawaf rukun lam yasihha maka teu sah naon tawafna itu haid wa yujbaru jeung ditambal itu tawaf bidami kalawan dam ingda ghairil hanafiyati mungguh salianti Imam Hanafi wa tabaqo jeung netepan itu mar'ah ala ihramiha kana ihramna mar'ah wa qalat jeung ngadawuh saha al hanafiyatu bangsa Hanafi yasihu sah naon tawafna mar'ah wa yalzamu jeung misti haka itu mar'ah naon badanatun hiji onta wala yasihu jeung teu sah naon sa'yuha sa'ina itu mar'ah ba'dahu dina sabada tawaf lakinnahu tetapi na itu tawaf yujbaru eta ditambal itu tawaf bisyatin ku hiji naon teh ku hiji domba syat domba wa qala jeung ngadawu sa'al Bughirah min ashabi Maliki tina sapalina ashab Imam Malik la tushtaratu henteu disyaratkeun naon at-taharatu bebersih bal hiya balik ta itu tahara sunnatun eta sunat fa in topa maka lamun tawaf itu jalma muhdisan barina hadas fa alaihi maka wajib ka itu jalma naon syatun hiji domba wa in topa jeung lamun tawaf jalma junuban barina junub fa alaihi maka wajib ka eta jalma naon badanatun hiji onta qala adahu musannif
Dicekapkeun bae sakieu, kurang lebihna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.